Wah, keur naon? Iya wes, kernis. Aya naon ka dieu? Iya mau pasien. Pasien naon? Pasien nyeri huntu. Iya mau pasien nyeri huntu. Sok ka dieu. Diuk. Aduh. Dinya itu. Aduh. Tiraha nyeri huntuna ieu. Kamari. Ini. Awak gede kieu masih keneh. Aduh. Teu aku nyeri huntu mah nya. Karaos. Kang bade kaos. Tuh, ada karaos. Wah, imang ngaledek sia. Teh nyawi teh baturan aing ge huntu kieu ge baturan aing kan sanjing ka. Karaos sia. Ari AA abi mah cuma nawisan sakedap di lebaran nya eta masalah huntu masalah urusan abdi jadi nyarikan ke abdi Geus kan teu ka aing mah teu butuh baju jang lebaran sia. Aya ieu dasar keur ieu we Kemana lah? biasa mah rek ngabuburit Wah, pas nu puasa wae ngabuburit. Yuk ke lagaran sekedeng di dia. so aya naon mah Kieu lah, mah tulis 2 poe ke keranjedaan panongan kikipli tuh we. aduh nu kencan nu katuhu mah Iya, nu katuhu geus 2 poe. ripuh eta mah mah Juga ripuh wae maneh Hariwang. teh kila-kila naon eta teh lain. kieu mah ai cekolot baheula mah lamun panon kekereceuma nu katuhu sok bakal mangpiceurikeun Ulah piceurikeun atuh lah. Mama geus bosen yang cerikeun kahirupan teh. Nepi ka bungaheun we atuh. aduh iya mama urangnya ngadenge ti dokter Tatang Sutarman Urang mana teteh Tatang Sutarman? orang walahir Oh, tah ca kumaha cenah? lamun panona nu kekereceman katuhu eta teh tanda-tanda pisetrukeun Ya Allah, kakorot. Mana itu cenah WA. Awe teh. Wey, boy menikah gining gitu. Mereka mana didinya? Jalan atuh. Lang ngabuburit maneh teh. Wah, bener stylish kieu kumaha we siga beri prima keur ngora. Jaket nage alus kieu. Euy, ari teh jaket kulit asli, boy. Asli atuh. Si lecet cobakan Piran dicabak ieu patut. Piran dicabak itu patut lecet. Cik, ka dieu injem duit kencring. naon duit kencring mah teh. Ka dieu we nginjem buru, boga teu. Kira aya sama. Yo. Yang naon maneh? Sok ka dieu mah nang tuh heula atuh buru. Oh, ini suka ribuh maneh mah urang Buru atuh sakedeung nyareuna ka dieu. kumaha? Ih, aing urang kerok biasa nama lamun jaket kulit asli atawa dicocoreungit tah sok beureum sia. Maneh mah. Ieu mah kulit sapi atuh. Tah kerok mah tarang maneh. Lang, kebeneran panggil di media di mana? Aya naon maneh teh?
ningali di nu aura-aura bebengetan aja epi seriusan ya iya Pak ya. Geus, di tunggal we di ukuran mah rada serius ngobrolna nya. So, ayo kemo. Tah bae mana mah teu kudu dijolodogan lah da bae Pak. Geus ripurus. Sok buru atuh ieu teh aya naon. Oh iya teh piduiteun pokona mah. Nah, kalau masalah piduiteun urang sumangat sok. Aya piduiteun naon ieu teh. Dah kan mana teh apa meureun mana mah sok puput hayam. Heueuh urang emang sok ukut hayam jaba loba deh di kanang ge. Naon mana rek menta ka urang? Bebengetan kaos mana mah urang moal dibere ah. Kismin lah. Landek gratis meuli urang mah ieu ge lamun aya. Aya atuh hayam mah di urang mah loba tingali ka kanang. Urang teh butuh hayam, tapi anu sukuna koneng. Aya. Atuh geus we sakalian neangan hayam nu sukuna laja jeung sereh me sakalian ku maneh diopor sia teh pica capek. Boy, paling ngungkir, urang teh atuh pangneangankeun gawe, aduh geus bingung di imah wae ngagojo deh. Lah bingung kunaon maneh lah. Heueuh, pangneangankeun gawe urang teh cicing wae di imah era. Aya pegawean Malang, tapi jauh euy, urang mah karunya ka maneh. Bae, boy, jauh ge urang mah nu penting mah gawe jeung ngasilkeun duit. Da mau ribu urang gawena meungeunah. Nah, kalau gitu mah urang sumanget sok gawe naon atuh boy. Ari gawena mah teu ribu. Ngeunah pokona mah cuma nawarkeun hungkul ka ibu-ibu. Gampang masalah nawarkeun mah sok, nawarkeun kumaha heula. Keur nawarkeun hungkul kitu 4.000 tuh, 4.000. Tahun moal teh 5.000 tuh, 5.000 goceng. Total nanti di 8.000, terebeunghar maneh. Nu kitu mah lain gadag atuh hayang dipacok, dasar teu euceuk.